Guar munggara nu kelar jadi cimata nyamangsa naratas cinta antara hamba manusia. Beber layar tarik jangkar mungkas alam lalagasan nepungkeun janji pasini nu dipatri ku jatuk rami antawis pameget istri nulan nyonto Kangjeng Nabi. Sunuk waktu nyambut catur nyongsi pasini birahi subaya anu ti heula munggaran pakait ati. Sejas silih pikaheman sang-sang badan titip diri dan mugi kauntun tipung laksana paneja ati. Subaya anu ti heula geus moal galideur deui siloka kang kalung kembang bangle tawis hiji sagagang kembang kaheman sareng geui kembang kadede. Ingkang rayi anu sejang ngambah sagara ngarumah tangga neuleuman leuwih ngalaki rabi diabrul-abrul ku dulur diabring-abring ku kadang wargi. Nu utami urang doakeun tong jejerih lamun seug meunang kapeurih sing bisa nadah musibah ku kecap sadrah miwah hamdalah. Dina nyacasna kertas bodas hidup dua anak king sejang ngotretkeun karetegning ati nu disaluyukeun jeung mangsa ayeuna. Mangsa nu pinuh ku kacinta, wanci nu pinuh ku birahi, lamunan anu ngajentulir gunung-gunung belah kidul linduh ieu matak timpuh sok lebatna ingetan lalakon mangsa katuka. Anjeun duaan melesatkeun gondewa kanyaah wirehing rumah tangga deuk diwuwuh ku sifat asah asih jeung asuh. Malah mandar rumah tangga hidup duaan sing repeh rapih ulah ripuh komo deui lamun ropoh. Nagayuh ka jam 8 dibere bahasa kitu pan lumayan juga rada nunutannya. Para asatidah kori-koriah mubaligoh tokoh agama alim ulama ketua MUI ketua DMI Bapak Kiai turta santri hormateun simkuring guruaneun pikeun simkuring. Ais pangampih pupuh lembur Bapak Kades, Bapak Kadus, RW, RT, BPD, LB, Tur LPMD pun lanceuk pangatur laku pangjajab acara pangersa Al Ustad Kang Iwan sobat kuring muga-muga anjeunna panjang yuswana berkah elmuna. Ibu miwah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan tangtu ibu hadir ka ieu tempat teh gaduh maksud nu dituju boga maksud nu diseja. Saban-saban manusia nu alus nyatana manusia nu puguh kana tujuan. Kira-kira teu puguh mu mending entong. Pananaon ge kudu puguh kana tujuanana. Lamun dagang pasti hayang untung, nutani pasti hayang hasil, ibu gering ka dokter pasti hayang cager, tah ari ibu pangaosan hayang naon. Bisi hayang panggih jeung urang. Lamun ibu dagang hayang untung, tah carana dagang hayang untung aya cara. Cobaan ibu dagang bubur sisi jalan, tungguan ku budak parawan, tak kuring mah yakin RW nu jajan di dinya teh. Nah, da lain hayang bubur, hayang panggih we jeung nu geulis. Cobaan dagang bubur eta keneh nu nungguanana hampura nini bau balsam bari batuk. Ta insyaallah teh moal aya nu meuli, nah lain goreng bubur nah ngan eta we salah dagangna. Nu dagang hayang untung ta eta carana. Tukang tani hayang hasil tong ngandalkeun Allah. Da Allah teh nyiptakeun langit keur ngocorkeun hujan. Nandeun dunya nandeun alam dunia keur pepelakan. Anger manusia derma ikhtiar lengkahkeun suku. Mun halodo pek cebor, mun caina ngagulidag benerkeun, ta eta ieu mah karena Allah lain karena Allah, kuma Allah. Cing teh mang melak jagong melak atuh heng cebor pan sidik kusum halodo, tara nyebor da aya Allah. Jadi Allah teh tukang benerkeun cai. Jadi engke lamun jagong garing teu kapuluk, teu kaala tong nuding takdir, urang nu goreng usaha. Ibu gering, jetet gering pan leos ka rumah sakit. Pan ku salaki mah ditoel saeutik ge ngamuk, ibu teh cicing komo bari salaki teu gablek duit mah nya. Ditoel teh cicing, horea mani. Gitu pan. Nah ari ka dokter ibu gering, nyeri sirah, mah ongkoh, kronis ongkoh, tipes ongkoh, da bujur teh nyampeurkeun dokter sorangan. Disenge-senge ka dokter. Bahkan disingkapkeun teh ku sorangan, mangga Pak Dokter tojos ku dokter langsung ditanya, sabaraha Pak Dokter tah pangeunana hirup jadi dokter, nempo bujur bari dibayar. Tapi da eta teh jawaban, nu dagang hayang untung, nu tani hayang hasil, nu gering ge hayang cager. Ceuk ibu ieu pangaosan, pangaosan teh hayang ilmu. Maka tanya awak urang masing-masing, lamun Allah nyimpen jeung nitip ilmu ka awak urang, sanggup henteu? Lamun Allah nyimpen ilmu ka awak urang, sanggup henteu? Da kadang-kadang nu ngaran jalma teh ari kana ilmu hayang ai kasanggup eueuh nu akhirna tina ilmu jadi sombong hirupna gerateangan ilmu nu mana nu mawa kana kasombongan dina hirup.
Dari ilmu mah kudu jadi cahaya. Pan ilmu mah al ilmu nur, ilmu teh cahaya. Mun ilmu cahaya, urang boga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan. Tah kanyataan mah urang teh boga ilmu ngan hirup mah poek wae. Da ibu teh ara hafal bab tahajud atuh apa? Ngan da ditaong tina kiceup kieu mah kiceup bareuki hees atuh. Da kabeh ge ara hafal ilmu infak jeung sedekah ngan ai pedit mah pan anger Bapak. Ibu ge nyaho sawarga teh dibalik perintah suami, geuning nalika dieu teh mah pepedeng keur nyebut Belanda ngajajah wae. Berarti urang teh karena ilmu teh karek nyaho, karek apal, can jadi amal. Matak amalna tina ilmu teh disebut cahaya, tak urang teh lain teu boga ilmu nganu coplok teh cahaya. Bisi bapak teu percaya ibu-ibu geus ilmuwan kantenan di dieu aya pun lanceuk Pak Ustad Gopar, Pak Ustad Iwan, Bapak Kiai seueur pasti ieu teh ibu teh di ilmuwan ku ustad di dieu ge mata kuring moal deuk ilmuwan moal. Teu bisa jeung teu boga. Ibu teh geus baroga ilmu bisi bapak teu percaya urang tanya, "Ibu ai ngomongkeun batur dosa?" Geus nyahueun, Pak. Ai popolotot ka salaki dosa. Mukakeun ka goreng patutan batur dosa. Mukakeun ai batur dosa. Panas ku batur dosa. Tah irah deuk eureun. Ternyata urang teh kana bab kitu nyaho, tapi naha eureun hese berarti ilmu masih kena perang jeung saha jeung nafsu sehingga ilmuna teu bisa ngarobah nafsuna. Matak ilmu teh boro-boro ngarobah batur, ngarobah hate sorangan ge cantang tuh, Pak. Bener. Pek ribuan kitab baca, aji hadis sing nepi ka jero. Ka masjid sing lekat salat tuluikeun pengajian mineng ngan punten sapanjang hate geuleuh ka batur rujit ka batur cua ka batur deuk ribuan kitab nu dibaca teu bisa ngarobah eusi hatena boro-boro ngarobah batur. Weh. Nah, geus rada kajekok tuh. Pek ribuan kitab baca pek, ribuan guru teangan jug ilmu teleuman hadis aji Quran baca ka masjid sing lekat salat mineng tanya hate urang lamun aya kene sifat geuleuh ka batur, rujit ka batur, cua ka batur, panas ku kamajuan batur, ilmu nu mana nu teu ngarobah kana eusi hatena berarti ilmu boga cahaya nu leungit. Aduh. Matak geus sepakati ayeuna mah nu kudu robah teh lain tiung jeung baju tah eusi hate. Sabab tiung mah aya di toko, gamis mah aya di toko, ari eusi hate tokona nu mana? Batak lamun pengajian karena tiung jeung baju ada salah kinu batak linglung. Lamun rutinan poe Senin kudu bodas atuh nganyuk bodas kabeh. Salasa kudu hejo kabeh rebo beureum kabeh jeung salaki eureun ngaji teh jangar kana babatok aing. Nah haben meulian baju. Nah bongan ngaji urusanana jeung baju padahal baju mah cangkang, ari cangkang teh heueuh jadi runtah. Tapi manika manusia alus hatena moal pernah jadi runtah. Apanan maut oge ninggalkeun belah. Gajah mati ge ninggalkeun gading, tak urang maut lain ninggalkeun baju eta, tah geura tinggalkeun baju kebesaran umat Islam ngaranna libasut taqwa. Katakwaan di mana ayana? Nah hate. Matak lamun deuk ditanya ku ibu, urang teh sebenarnya boro-boro ngarobah batur, Pak. Ngarobah hate sorangan ge cantang. Matak teh saeutik jalma hayang ilmuwan tapi geus boga ilmu ngadon sombong ku ilmuna asa aing pang bisana, asa aing pang alusna, asa aing pang pinterna, asa aing pang benerna. Ilmu nu mana nu nitah manusia jadi sombong hirup. Kahartos ibu? Heuh nyaho ah. Tuh. Matak hakikat nu ngaran kahirupan teh aya jasad, aya hate, aya rasa, aya wujud. Jasad teh ieu jasad. Saalus-alusna ibu, saalus-alusna kuring anger nu ngaran jasad mah dialus-alus ge maot mah ukur jadi parab cacing tan. Nu geulis maot 7 menit bongkar, beak Pak ku cacing, nah resepeun. Ngan lamun nu goreng patut tah cacing ge mungeun. Keun da eta mah jasad, jasad mah sarua ibu tina taneuh kuring ge tina taneuh, taneuh cai angin seuneu kabeh ge baroga. Ngan hampura nu bakal bisa ngabedakeun wujud manusia lain beungeutna, lain bajuna, lain harta, lain pangkat, tah eusi hate nu sanyana. Matak nu kudu ku urang diomean eusi hate. Dari ngomean awak mah heuh tiba heula kieu. Kajian make up dipake, blush on ongkoh, lipstick ongkoh si beungeut da belang deui. Tah leungit. Matak geus kana awak manarimakeun.
Awak gendut mangsa bodoh, nu penting mah salaki we ngeunah. Cirina teh awak gendut teh awak montok teh cirina salaki nyenangkeun. Keun entong rungsing ieu mah dipoto teh nyangeye. Cinta kunaon ibunya ngeye ngarah ka tempo langsing eta teh heueuh dina foto langsing palebah diajak panggih mah jiga dreum ditungguan ku hancip. Geus tarima teh. Bulu panon geus alus pan alus teh nyiptakeun Allah teh maha sampurna nyiptakeun manusia kalayan dina kasampurnaan. Fi ahsani takwim. Sampurna Allah nyiptakeun manusia teh. Mana bentuk sampurna? Ieu bulu panon pono. Pan ngeunah bulu panon pono mah kucap kicep teh hampang ibu. Kaum ibu-ibu teu narima nurutan panganten. Luk-luk kaluhur dipanjangan atuh nempo urang teh kuat jiga nu cacingeun kiceup. Balik ti dieu marawa motor gelebug angin badak nilep bulu panon duanana ti kusruk kana solokan kakara inget ya Allah lain Allah geura sok dudut bulu panon. Rek seserian ge kan. Heeh. Jadi urang tong riweuh. Da eta mah sabatas ngadangdanan jasad, ngadangdanan lahir. Dunya teh tempatna pana, aipana teh ruksak, sagelis-gelisna ibu keukeuh moal bisa nolak nalika datang karuksakan. Nya. Sok bapak. Pan baheula mah buuk teh hideung. Pan ayeuna mah teu bisa dirobah eta jadi bara rodas. Nya tinggal mikiran we buuk bodas beuki kolot tah kudu koloteun ieu mah geus kolot angmin culak iraha deuk modarna si eta nya. Lamun budak ngora budak leutik umur 17 tahun nepi ka 20 rada gumelis bae. Naha adatna sifatna karakterna keun bae budak ngora gumelis mah. Naha aya modal geulis coba nini gumelis. Datang kuring sarangeo na gerhana hayang dijongklokeun rupina mah. Teu sadar umur. Budak ngora lalaki umur 20 25 baong jeung bedegong sabodo. Ngarit sudi ka sawah mumulkeun. Naha engke ge bakal robah kunaon robahna geus boga anak pamajikan narek kitu aya dina hirup. Bakal aya robahna kadang-kadang teu saeutik kajadian keur pemuda baongna beak ti karep. Keur pemuda ngarit sudi ka sawah tara bantuan kolot henteu tong rungsi. Allah nu bakal ngarobah lewat waktu dibere umurna beuki luhur pikiranana beuki dewasa di dinya jelema bakal sadar. Matak lobanya budak baong geus boga pamajikan balageur nya. Nya matak ibu boga minantu lamun teh mah baheula baong bedegong tah punten ulah disebut baong wae. Angguran lamun boga budak baong bedegong teh kukut, piara, paraban etang-etang gaduh marmot wae. Aral tuh dah. Sabab manusia bakal kena kurobah. Kunaon robahna kuwaktu. Nana gerhana. Pan ibu ge lalajo dina TikTok dina YouTube ge kuring mah teu dikopeah. Tong riweuh. Entong tong waka riweuh. Naha engke ge geus waktuna daekeun mah tempo nu sameter dipake. Keun da eta mah hanya sebatas cangkangna, sebatas bajuna, sahebat-hebatna baju bapak, saalus-alusna baju ibu, samahal-mahalna gamis ibu. Punten waktu maot mah saragam kabeh 250 naon boeh. Laras Pak. Tong gining-gining teuing ku baju ieu angguran jelema teh kudu loba ka era sun. Al haya'u minal iman sing era. Gedong lega eueuh nu nganyang naha daya teh nu geblek gedongna judes wae murukus wunu we keur naon gedong loba tapi beungeut jiga nu geblek hutang gede teh model bapak hajat gitu pan bapak hajat teh loba duit tapi ibu mah barakatak seseuriannya coba nu hajat da seureun teh mesem naha da apa kuring mah kasusahna loba duit penting geus loba bayareun coba iya ibu-ibu aduh barakatak padahal duit Pak eueuh kagablek teh. Tapi nah ieu seuri kuat lepas Pak. Ternyata duit teh bisa mawa kabungah gini. Loba duit loba bubutuh eueuh duit eueuh kabutuh. Alung keneh jelema teu boga duit eueuh pangabutuh daripada loba duit naker pangabutuh. Kabingung loba duit ukur hitungan. Tah geuning eta ibu ge apal geus lieur heupan eta tanu lieur teh eta wungkul. Tamatak hakikatna hirup teh awak, hate, rasa, wujud, perilaku. Lamun ceuk Bapak mah syariat, torekat, hakikat, makrifat kitu teh ceuk bahasa agama mah ngan ai kuring mah entong luhur-luhur teh nyarita kadinya. Awak, hate, rasa,
bentuk perilaku. Ayeuna dina agama pan urang teh awakna salat, awakna pangaosan, ari hatena. Geuning anger balik pengajian gitu robah-robah ka salaki popoloto. Jeung tetangga ngadon pasea. Nalika teu kabere ku batur manyun, nalika dititah mere baeud, nalika dibere nuhun Geuning eta hati mah teu pangaosan, geuning nu pangaosan teh karek awakna, geuning hate mah henteu. Ibu ayeuna awak hadir di dieu ari hate teh hadir mah keukeuh ngareneng awak teu ngareneng hate pi omongeun. Ngareneng awak teu ngareneng hate pi omongeun. Bubar teh deung ngocobrot ngomongkeun nu gigireun, bener nyeuy aya nu montok kuat bau kesangna yai. Nah, bet kitu hawak ngareneng sate, ari hate teu ngareneng mah da keukeuh. Oh bener ya. Tah ujang rumah tangga ge sebenarnya nu kudu dihijikeun teh lain sakadar awak. Da aing ngahijikeun awak mah babari tinggal hees bareng. Tah ngahiji hate nu rada hese, ngahiji rasa nu rada hese, kaopat ngahijikeun perilaku nu rada hese. Matak dina perkawinan mah karek ngahiji awak mah enteng teuing. Tah nu hese mah ngahijikeun hate jeung rasa. Teuing. Ngahijikeun hate jeung rasa. Umat Islam poe ayeuna teh awakna mah bener katempo ngahiji ngan hatena mah wallahu a'lam. Sehingga sok loba malire pagawean batur. Batur salat diutek-utek pan bibir terenyem lamun teu ngomongkeun. Nah, hanya si eta mah diutek-utek. Tuh, jadi hayang ngomentar. Batur henteu kunut, nah teu kunut. Ulah kitu. Urang boga pagawean itu ge boga pagawean sarua digawe mah geus teu kudu silih hisab antara urang jeung itu jeung urang. Bapak ge salat dihisab Allah, ibu salat dihisab Allah, sok urang pa alus-alus jeung hareupan hisaban pangeran. Kahartos Ibu? Alhamdulillah. Awakna, hatena, rasana, prilakuna. Lamun jalma geus ngawujudkeun jasadna geus ngahiji ngaranna rumah tangga. Antalkeun atuh jeung hate, pan ngaran-ngaran hate geus ngahiji mah hampang duanana. Lamun hate geus hampang, kakara bakal muncul rasa, dina rasa bakal muncul sifat rasa rumasa. Bapak ngarokok? Ngarokok banyak? Bapak ngarokok, tak eta teh ceuk rasa ngeunah, wayahna kudu daek melak bako. Ibu resep kana cau. Resep, ceuk ibu cau teh ngeunah, amis kareueut. Heueuh, tak ibu teh wayahna kudu bisa melak cau. Ulah ari kana cau resep aya di pepelakan batur di babad, eta teh jelema teu hideng gitu. Rasa rumasa. Resep bapak makan kopi, hepek resep kana kopi mah ulah sakadar meuli, melah. Tak ayeuna ibu nyaah ka salaki nyaah ka pamajikan eta teh rasa cing kudu muncul sifat rumasa. Lamun pamajikan rumasa ka salaki, salaki rumasa ka pamajikan, da geus moal dengean omong ti batu. Geus moal ngadenge caritaan batu, pamajikan maneh teh baheula teh geus teu hayang ngadenge nu kitu, urang nu rumah tangga, urang nu tanggung jawab, urang nu ijab kabul, urang nu ngajalankeun, nah mah jeung kudu ngadenge batu. Aca peke kumaha ibu so. Hate lamun rasa geus bijil, rasa urang rasa batur, nyeri urang nyeri batur, bingung batur bingung urang, sehingga jelema nu boga rasa geus moal daek ngantep nalika batur sangsara, moal ngantep nalika batur teu boga, moal ngantep nalika batur kasusahan. Dirina teh teu boleh hayang nulungan, naha sok inggis ku bisi rempan ku boa, nu susah teh dulur urang, nu susah teh anak urang, nu susah teh incu urang. Lamun teu ditulungan deuk usaha, maka muncul sifat hayang nulungan sasama hirup, boa-boa urang eueuh anak urang sangsara. Lamun teu ditulungan batur kumaha? Genah euy ceramah loba nu ungeuk. Itu tinggal bapak-bapak. Meureun kaharti meureun. Rasa. Ngeus rasa jasad, hate, rasa, nu kaopat, nu kudu dihijikeun ku urang teh perilaku. Tah di dieu pan rada hese ngahijikeun perilaku hirup. Salaki bageur pamajikan pedit hayang mere kakolot wae pan nyereng. Gede-gede teuing atuh kakolot teh bagi dua teuing. Komo kalebah deuk mere kanu hajat teh. Tempo heula catetanana baheula.
salaki mah dek mere 100.000 pan kumaha anu teu sarua rasa tong wara gede-gede teuing tempo tulisan 15 tak untung teu dibikeun maneh teh tak eta teh teuing mana makhlukna jigeuna ieu teh lamun wujud perilaku geus bisa ngahiji tah kakara beunang syariat torekat hakikat makrif. Bapak salat kuring salat sarua salat oge salat syariatna bacaan sarua rukunna sarua sujudna sarua waktuna sarua syariatna sarua tapi sabada salat aya nu bakal beda naon hate teu sakabeh jelema salat hatena teu sakabeh jelema salat hatena salat teu sakabeh mana bukti kadang-kadang urang salat alus bacaan salat tapi naha tatangga nyeri hate ku bibir urang dulur teu akur ku lamai urang artina karek samet alus bacaan salat hatena mah rudat Allah huhuy pokona mun kasiniran mantong aduh geuna ieu ceramah tuh alus bacaan salat mah kabeh ge alus Pak wajah tu wajhiya lilladzi fatara samawati wal kabeh ge bisa eta mah meunang ngapalkeun lamun alus bacaan salat kudu dibawa kana alus ucapan sanggeus teu nganyerikeun batur teu ngahina batur teu ngaledek batur matak jempe nilaina emas daripada ngocobrot jiga runtah jijing catat ku ibu jempe nilaina emas daripada ngocobrot jiga runtah durukeun sok runtah kan durukeun heuh setiap urang ngomong teh batur teh panas setiap urang ngomong batur diomongeun setiap urang ngomong batur galeuheun mata geus jempe nilaina emas daripada ngomong jadi runtah teangan wali-wali Allah loba nu loba ngadongeng jarempe kabehan ngeurepan jelema salah teh loba ngomong jempe nah da doa nu leuwih utama katima ngomong doakeun batur tara jumaahan teh doakeun batur tara salat teh lain diomongkeun na mimbar ya mah nu teh jumaahan poe jumaah murtad kafir neraka bisa batur ge ngomong kitu mah tapi hate mah pan ku ngewa ku geuleuh ku rujit pedah nempo batur salah punten nalika Islam geus asup kana hate silih salametkeun ku omonganana silih salametkeun ku prilakuna silih salametkeun ku akhlakna doakeun hartos aduh ieu masalah kitu usaha da ngecebrek atuh ngadoa tah seserian eta teh kudu masa Bapak salaki teu usaha lain ngecebrek doa darengekeun ya darengekeun salaki teu usaha lain ngecebrek ngadon jengkel ngecebrek mah doakeun komo ieu masalah ki dibanding-banding jeung batur mah geus boga muning batur mah geus boga domba batur mah geus boga TV batur mah geus boga sawah batur mah geus boga gedong ibu teh tong kitu-kitu deui lamun 2 tahun ngomong kitu akhirna gedong eueuh muning eueuh lalaki ge kapur teu sudi ngabandungan jelema lieur kitu heueuh nya matak cukuring ge teu sakabeh jelema salat jeung hatena teu sakabeh jelema salat jeung rasana teu sakabeh jelema salat jeung prilakuna matak teu mungkin jelema salat ngahina batur ngaledek batur nyaci batur nuding batur mitnah batur naha ngajaga alus bacaan bakal alus dina ucap naon kan ngarti teh batunuh gitu mata holang cekolot eusi mata lamun hirup ibu hayang apal tapak punten ya ieu teh nu hadir kabeh ge paralsu bae deuk nyeri hati ieu teh nu hadir ti mimiti bapak nepi ka ibu panganten nepi ka nu hajat nana gerhana hampura palsu sagelis-gelisna ibu make make up pake blush on sesengitan ongkoh wajar dek pangaosan aya kuring kabita demi Allah sacongo buuk teu kunaon kuring teu kabita ieu mah kepalsuan rapih dek ngaji mah rapih dek ka pasar mah coba di imah tuh bebarak katakan daster merengkel kameja ngalek-lek soek dikeukepan huakieu bau kelek ceuk salaki cing atuh mah make sesengit ya daek heung teu kajeun kagos bukan anak 7 aslina ibu malah nu ieu nu di imah
Iya kuring nana gerhana asli palsu. Duka ustad di dia mau beren asli ngan kuring mah rumah sa palsu kan. Kalau bagaimana kuring palsu nak ceramah mah panjikan heueuh. Nyaah ka fakir, nyaah ka miskin, nulung nu butuh, nalang nu susah sajal mah nu teu ungeuk. Ungeuk kabeh hade euy eta ceramah bener kudunya kabeh. Ulah waka nyebut hade lamun ibu teu lalajo. Eta mah karek nempokeun ngomong, can lalajo bageurna kuring. Lamun ibu hayang apal aslina kuring uji. Sae ceramah kudu kitu nyaah ka fakir, nyaah ka miskin. Salira mah lain bereun. Lain. Mobil boga, sawah boga, imah boga, lain bereun. Tah punten we ceuk nu hajat teh punten ku sabab salira lain bereun, da akang mah barang bere teh hayang jadi ibadah urang bikeun kanu hakna saha fakir miskin pan ceuk ceramah salira. Jadi kumaha cinten nu hajat amplop moal dibikeun. Kumaha ceuk kuring hanas datang. Nya palsu. Duh ka Ustad Gopar meureun. Aduh. Aya nu beunghar asli palsu, Pak. Palsu. Dek ngeunah kumaha jadi jelema beunghar lamun hirup ngabanding-banding jeung kabeungharan batur. Urang boga imah hiji, batur geus 2, panas kuno 2, pan sertifikat kabangkeun hayang imah 2. Mobil hiji hayang 2, BPKB na kabangkeun. Heueuh, ta eta teh hampura, Pak. Gaya hareupeun batur imah 2, mobil 2. Taong eusi sirah ngebul tiap bulan ge setoran. Ternyata matak capek, matak ripuh, matak lungse, urangna lain melaan kahayang Allah, tapi urangna melaan kehendak diri. Jamanya ceramah kieu mah aduh karabut sararea. Atuh nu kumaha jelema asli? Hamba Allah. Nu disebut hamba Allah, mata sok aya geuning nu sedekah pada KM, abdi bade sedekah atas nama hamba Allah nya. Tapi can tangtu asli teh. Da aya diibling-iblikan wayahna geus jumaah umumkeun. Ongko hamba Allah tapi kudu diumumkeun. DKM teh beletuk atuh ngahaturkeun ribu nuhun laksa ketika bingahan ka hamba Allah anu parantos nyumbang 2 juta rupiah. Dajuk nangtung hadirin abdi hamba Allah teh. Rada gelo situ. Teu hidang hirupna teh. Ongko ngaku hamba Allah tapi pas diumumkeun nangtung situ. Cing kali-kali mah urang sedekah tanpa dihargaan. Jadi kiai tanpa sorban, ibadah haji tanpa gelar. Sok kudu mampu nepi ka dinya. Ibadah haji tanpa gelar, haji jadi kiai tanpa sorban. Heupe sing mampu nepi ka dinya. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat, hamba Allah. Aya nu disebut hamba Allah, innallaha ma'ana, hirupna bareng jeung Allah. Ari hirup bareng jeung Allah, innallaha ma'ana, innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'as shodiqin, innallaha ma'al muttaqin. Allah bareng jeung nu sabar, Allah bareng jeung anu jujur, Allah bareng jeung nu takwa. Tah lamun hirup bareng jeung Allah bakal tenang, lamun hirup lain bareng jeung Allah moal meunang katenangan. Da urang mah teu tenang teh hirup lain jeung Allah jeung nafsu. Bener. Jeung nafsu. Coba lamun hirup jeung Allah, da moal mungkin jadi rana. Ieu jadi rana orang-orang budak jadi korban rumah tangga amuradul kakara nuding Allah. Takdir lain takdir ibu goreng ada. Coba lamun pas saya kasalaki, eta bibir. Ngaco na beak ti karep ngaran sasatuan di tataan ti A nepi ka J. Tapi kalau mun amak teh si Bagong. Untung salakina pinter naon nyebut Bagong berarti sabebeting urang hees jeung bikangna. Beki ngamuk Pak. Kumaha ngomongna naon maneh? Bagong Bagong heupan ceuk mama. Loleh anak mama Bagong papa Bagong ari abdi anak begu we beurjang. Ragrag talak budak korban rumah tangga hancur. Nahan nu dituding Allah. Terlalu dolim kalakuan urang nu goreng tapi Allah nu dituding. Lamun hirup bareng jeung Allah, ala bidzikrillah tatmainul qulub. Hate bakal jongjon lamun hate ngait jeung pangeran kajeun amek ibu ka salaki wirid gerasa. Gogen banget ibu kena banget salaki bari hohoa. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Amak kena cekek saeutik salaki teh beri gunyeng huluna. Yasin. Salaki teh lain ngamuk ngadeun kalah maca ayat kursi. Da disangkana jurig cai nu asup. Gebro duit ku salaki 2 juta, tangkep ku ibu, sadaqallahul adzim. Cerai moal budak teu korban. Itulah fungsi manusia nu hirup bareng jeung Gusti. Bapak ge wayahna kudu jeung Allah.
Ya mah jika syahadat dibaca, tarima abdi nikah, kaputih tegas bapak. Apa narima teh narimakeun geulisna bungkul ka goreng dodonges pamajikan. Geleg-geleg. Nah, bongan geus ngomong tarima. Tarima abdi nikah, kaputih tegas bapak, nu wastana ning titik-titik kalayan ngemas kawin, kusum perangkat alat salat dibayar kontan. Judul tarima teh lahir batin dunia akhirat. Tarimakeun ku ibu, geulis tarimakeun ku bapak, geulisna tampa goreng nage. Baeudna tampa lungguh nage. Nah ari bapak atuh narima alusna wungkul ka goreng patutan di beja-beja ke batur. Pan urang nu judul narima teh lahir batin dunia akhirat. Matak dek kitu dek ieu pamajikan dek bubuk nepi ka ranginang dek deple jiga pepetek lebok. Tah wel gitu. Pamajikan bawel tampa tong ngomong ka batur. Geuleuh aing bae goblok pamajikan bawel har pan maneh nu milihna kitu kudu bebeja ka urang. Nanti ditaliti baheula keur bawelna. Justru bapak teh kudu atoh lamun boga pemajikan bawel. Nah, coba lamun ku Allah diganti ku nu pego. Beuki capek, Pak. Talung nu bawel we tah jiga ieu. Mun aya kahayang teh janji beletuk teh geuning nu bawel. Aduh, genah. Tuliskeun ku bapak. Kalem gitu urang catetkeun hayang naon? Emas, catet. Kapal, catet. Mobil, catet. Vespa, catet. Motor Beat, catet. Catet teh heula. Tangkes pamajikan nanya, mana? Iya catatanana. Catat teh. Malahan bapak kudu bisa ngahibur tenang gitu mah hayang emas tenang. Mama hayang 2 gram, hayang 3 gram, 4 gram. Bapak mah boga nu 50 kilo. Nu bener bapak urang kawetan. Aya mas toto. Di dieu ge meureun aya. Mas naon di dieu? Oh aya. Tarimakeun sababongan judul rumah tangga khabiltu aku menerimamu. Jadi geus ditarima mah wayahna deuk baongna deuk badagongna deuk ejreg deuk ejreg wayahna kudu ditampa. Tong gampang bebeja ka batur, baturnya hodina. Bener? Ngan rumus hayang rumah tangga teh rumusna jigah kumaha? Pan ibu ge hirup hayang salamet dunya akhiratnya. Teu naon rumusna? Robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tuh dunya nomor 1, akhirat nomor 2. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah berarti modal akhiratnya dunya. Dunya heula salametkeun akhirat mah kumaha Allah da Allah anu bogana. Mun di dunya manusia bisa nyalametkeun Allah ge mereka salametan. Mun di dunya jelema pi cacapekeun di akhirat ge hese. Jadi dunia nomor 1, akhirat nomor 2. Dunia modal keur menuju alam akhirat. Ayo urang mah engke teh di akhirat teh bakal salamet. Deuk salamet kumaha? Kasalaki popolotot teu kaur batur nyeun kagorengan diomongkeun ngalengkah kana salah hate rudak. Deuk salamet kumaha? Boro-boro di akhirat di dunia ge degung-degung hulu ku batur. Robbana atina fid dunya hasanah, dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah, jeung akhirat anu hasanah. Tah modal akhirat teh dunya. Da payahna mun hayang salamet dunya akhirat, panon tong popolotot, ceuli tong resep gosip, bibir tong loba ngacobrot ngomongkeun batur. Ngalengkah sing kana bener, hate tong rudet salamet. Ieu mah carita hayang salamet dunya akhirat luhur teuing. Ai panon polotot kasalaki kana gosip. Eta teh neunang gerhana nu can kawin teh dagor ku emi ku aing geura. Boro-boro di akhirat, di dunia ge hampura Pak. Dibenci batur. Ieu rumah tangga hayang naon? Sakinah, mawadah, warohmah. Pan ibu ge nu geus kolot cantang tu boga eta. Ngaran sakinah teh cantang tu boga. Pak Ustad Pak Kiai ge cantang tu boga. Tuh, emak wungkul nu hese teh meureun. Datang ke pengantin tadi borang, aduh jika nu heueuh nyai singsak jeunah mawadah warohmah bari panon manehna ge carinul baki jebreh peuting da pasea. Ternyata ngadoakeun batur sangatlah gampang, tapi ngadoakeun di sorangan itu nu hese, sedengkeun batur teh nempo urang, lain nempo diriin. Aduh tuh cek si Baba, peureuh bodoh. Ari heueuh atuh. Kabatur sing sakinah mawadah warahmah tanya awak urang geus acan. Nah atuh kabatur wanita sorangan encan. Boga rumus sakinah mawadah warahmah. Naon rumusna?
Gampang rumusna. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fidin. Allah dek mereka alusan dina rumah tangga yufaqihu fidin, lamun duanana surti ngartina agama. Tu geuning kapangi sakinah mawadah teh na agama, matak nalika urang teu sakinah, teu mawadah, teu warahmah, aya nu leungit naon agama. Jelema sangsara sakinah hirupna narima duanana, salaki narima sangsara, pamajikan narima sangsara, nu penting dahar, nu penting sehat. Matak loba kolot beula sangsara marotrosa tapi arawet. Nah anu ayeuna baleunghar nepi ka ramijud. Aya naon euy? Kolot baheula, kolot bapak, kolot ibu, tas si abah. Nya bah. Awet we rumah tangga teh padahal ekonomi cantang tu jiga ayeuna. Barang dahar seuseut seuat, hayang make rada hese, hayang nyaba ge bararanga, tapi nah ararawet duanana narimakeun kana kodok-kodarna pangeran. Tah nu paling paur mah lalaki nampak, awewe henteu rudet. Capek. Karek nempo kongkorong batur ge. Meuli, untung salakina pinter meser tina lajada. Padang COD anu isuk-isuk geuning paket gitu geuning. Da dina mah deukeut jeung Banyaran, sipuh we seminggu sakali. Apal urang nu koneng teh jeung saminggu teu kasipuh juga rada bodas geuranya urang tempo. Aduh, ampun, eta adean ku kuda beureum nu kitu patut teh. Sakinah mawadah butuh modal. Naon modalna sugan kageulisan? Lain gitu. Geulis mah relatif, Pak. 30 ka handap geulis, 30 ka luhur mah geus eueuh nu ngaran geulis. Boga budak hiji gumelis, 2 cumentil, 3 pakusut, 4 abut-abutan. Boga budak 5 budeg-deg awak ngebeukahan, kasurun hiji be aku sorangan. Salaki manalakop kana tabeng da kaseretkeun. Hayang geulis deui, balenyang ka kantor desa, senam. Ibu nu senamna salaki anu TBC. Nah, da eueuh nu senam make gamis eta keneh. Nu senam mah parakatang-tang, parakateng-teng, bujal ka mana karep. Nah, pernah apa? Nah, make jeung apal, pernah lalajo di gor. Nya meureun bapak ge kantos meureun ninggal banyak. Tuh, si abah ge salat hobi geuning. Atuh komo urang budak ngora. Kan wae cenah abah mah geus teu pati kadeuleu wadul teh. Ibu nu senamna salaki anu TBC-na. Jeung senam teh pan tujuan teh hayang langsing. Sok senam 2 tahun da eueuh nu langsing kalah kebeuki meber ibu. Da eta pan beres senam teh goyobot, comro, misro, liliwetan ongko, tong salaki bengek TBC. Nah mikiran hutang urut baso. Matak mengeus ceuk agama kitu ya kitu geus tong loba lieur. Bener. Sedih. Lain kageulis. Sugan harta bana lain. Da teu saban-saban jalma boga harta jongjon hirupna, teu saban-saban jalma sangsara teu jongjon hirupna. Kadang-kadang ku Allah teh dititipkeun ka jongjon mah ka nu sangsara. Nu sangsara mah sare wayah kieu dina kasur butut tempo calangap. Kerekna ge nu beunghar mah hayang calangap kitu bangga. Nah, motor di luar keneh, duit itungkeuneun keneh, can poe isukan deuk ka Banyaran dagang. Tuh hese hayang calangap kerek teh Pak. Coba nu sangsara bebas eueuh pemikiran. Nah, teu ngitung duit teu gableg. Nya kat jongjonan mah aya di situ nya. Eta teh dunya komo akhirat Pak, dan nu beunghar teh moal jongjon di akhirat. Pan ditanya harta ti mana dipake naon? Berat. Di dunya wae geus ngaberatkeun dunya teh komo akhirat. Mantak nu sangsara mah ku enjoy-enjoyna. Pak Kades samutan, punten Bapak kedah aya rona di urang teh musim bangsat, balik nu sangsara teu hayang aing ngarona. Nah teu gableg duitna ge. Matak lamun bisa mah keun atuh nu sangsara ngaronana nu beunghar anu mayarna kitu kuduna mah. Ieu mah pan ngeunah nu beunghar, sae Pak Kades, sae kadus, sae RT kedah aya ngarona. Sopa si miskin teh sudi anjir cenah. Ukur jadi talenan aing nu ngaronana manehna ngamankeun harta maneh kumaha kitu antep euy. Matak nu pangheulana mu ngarona teh nu miskin. Nah da eueuh pahoki. Pak Ustad Iwan ceramah, ibu di urang tepan keur musim tuyul, wayahna kedah nyieun tolak bala, gambar pedang ayat kursi, nyieun kabeh tapolkeun lawang panto. Iwal nu miskin nu teu nyieun, nah pantona ge rujan. Matak tuyul teh blus-blus. Kalah ka bingung tuyul teh da eueuh palingeun atuh. Ku jongjon-jongjona. Nu beunghar ududna ge punten nu beunghar mah rokokna matuh. Rokokna teh matuh. Sampurna mi abah naon eta? Marlboro. Aduh. Bener sih sabah. Uduna kuat merek mahal gitu. Nu beunghar mah rokokna ge Bu khusus Marlboro Black.
Marlboro, Jarum, Super. Nu sangsara mah naon segala asup. Nah, udah sih tengah modal nu aya. Tapi geuning eta jag-jag. Lalu kudu ku urang diteangan teh jongjon hirupna tenang hatena. Teu saban-saban manusia boga harta matak jongjon. Matak harta lain sebagai tujuan, sabab harta mah kanikmatan paling rendah adalah harta, kanikmatan nu pangluhurna adalah sehat, kanikmatan nu utama adalah iman Islam. Matak urang mah teangan kanikmatan nu utama iman Islam, kadua Allah ngaragrakeun sehat, katilu rizki mah piraku ku Allah diciptakeun, piraku Allah teu ngajamin. Ayo urang mah pan gitu poho ka Allah melaan dunya. Kitu pisan. Lamun lain rumus gelis, lamun lain rumus harta, atau naon rumus agama. Dina agama ari jalu qawamuna ala nisa, salah kita adalah pamimpin. Matak bejadna pamajikan, gorengna pamajikan, teu ecereug pamajikan, teu balegna pamajikan, ampura teu mutlak salah pamajikan, tapi aya pamimpin nu kurang dina perkara eta. Bu. Teu balegna pemajikan, teu ecereugna pemajikan, teu benerna pemajikan, hampura teu mutlak pamajikan salah. Urang sebagai pamimpin berarti aya nu salah di urang. Kunaon pamimpin di demo? Pamimpinna atuh oi teu cocok jeung kahayang rakyatna. Ari ngomong-ngomong sejahtera, nu sejahtera bebengok manehna. Rakyat nu mana nu geus sejahtera? Oni sia. Paingan di onek-onek pagerna, paingan di demo, nah teu cocok jeung kahayang rakyatna. Aya dina kampanye jiga nu heueuh, BPJJ ibu-ibu 11 abdi, lamun abdi jadi insyaallah sejahtera bebengok sia. Jadi bapak teh satuju kana omongan kuring. Tah kitu kudu satuju ngarah ditewak sararea. Ari kanyataan kan memang gitu. Datang nalika keur hayang majikan loba janji eueuh bukti. Bos coros-coros tanpa buktos. Garelo jelema teh. Kalah kawe jas HD, dasi HD, sepatu HD, mobil mewah, gedong boga, jabatan luhur, gaji gede. Nepi ka hak rakyat leutik dicapluk keneh, pebengok sia jiga monyet hirup teh sarakah-sarakah teuing. Oh. Katinggal si Abah nyebut lebok bieu. Jangan lebok. Ya atuh Abah nu ngomong deui. Duh mangga we cenah teu wani cenah Abah mah. Nya ge baheula pernah miluan perang. Ari heueuh atuh Pak. Manehna mah batuk saeutik ka Singapura berobatna ge. Bari ulin. Pan rakyat mah diasongan BPJS ka rumah sakit ge loba ditolak paribasa eueuh ruangan. Ka mana ruangan eueuh wae atuh. Dah yang teh kadengieun ku para pejabat ngomong kitu geuleuh aing mah da. Bener. Heuh tah pamimpin mah matak cekolot teangan pamimpin teh budak angon. Muning badag diangon ku budak leutik, muning nuturkeun sanajan kapangkat budak leutik. Nah, budakna ngarti kana kahayang muning, lamun panas diieuhkeun hayang mani bawa ka walungan dina lapar di paraban. Meujeul muning teu gableg polo tapi nuturkeun ka budak angon. Nah, budak angon ngarti kana hayang muning. Toh pamajikan ge odok nurut ka salaki, ngan salakina kudu ngarti kana kahayang pamajikan. Ibu-ibu bari ngarer kadinya lebok cenah kadarenge. Rakyat ge eudek ngagugu pamarentah, ngan pamarentahna kudu ngarti kana kahayang rakyatna. Ulah sejahtera sorangan, ngeunah sorangan ai rakyat, loba yatim teu sakola eueuh nu nulungan, loba jompot teu boga imah eueuh nu mantuan, jalan rajat diarantep di mana tuh woi. Huhuy. Si eta milu demo budak. Teu apaleun itu keur ngomong naonnya nu penting rame urang budak. Ada urang ngomongkeun budak angon. Kurang kumaha rakyat di urang bager balager, kita mayar pajak maya. Gini dikokon ku Gayus Tambuna. Nu baroga mobil titah-titah pindah ka Pertamax Parina, geuning dioplos ku nu gelo. Kurang kumaha rakyat di urang bager, tah syaratna pamimpin nu kurang ngarti kana kahayang rakyat. Tah ibu oge hampura baong bedegong teu baleg teu cereug pamajikan nu pertama disalahkeun lain makmum tah imam. Imam nu pangheula disalahkeun saha? Lalaki. Matak bapak imam
pamajikan baeud geus pamajikan baeud mah tong loba ditanya sabab pamajikan baeud ditanya mah nyegag kunaon baeud ku sia beuki pasea bah mending tanya awak sorangan aya naon awak urang nepi ka pamajikan baeud ka urang geura toong padaringan kosong beasna geura toong duit geletekan 10.000 kurumuy tukang dagang hayang jajan regot cai ciduk budak ngamuk hayang jajan eueuh duitna bapak bakal sadar kunaon pamajikan baeud urang nu kurang ngabahagiakeun kanu jadi pamajikan kirang bara bapa menta hampura minimal mah maneh baeud teh urang ge sadar liuk deungeun regap taya hirup hurut pakeun pungsat bahan tiba tika ayeuna rumah ngan modalna ukur cinta ngan da aya ka hayang-hayang ngabahagiakeun nu jadi pamajikan ngan ieu aya duit 2 juta keur baeud bari duit 2 juta urang maya ke jundang ke lain tadi salaki nu hade lain nanya ieu salaki nu hade mah nanya awak urang daripada nanya batur pikariweuheun mending nanya awak sorangan nya Bu kuat asa satuju kieu ye ke rumah asa diwakilan hatena nu kadua asa kitu pisan heueuh ngan sabalikna ibu deui jeung Pak kudu bisa narimakeun kana pamere salaki deuk leutik tawa deuk gede dina rumah tangga tong mikiran gede nu leutik we heula tong mikiran gedong tong mikiran sawah tong mikiran mobil naha saminggu jelema teu dahar maot jelema teu maot teu boga sawah jelema teu maot teu boga gedong jelema teu maot teu boga mobil naha ari urang konsep bersyukur teh neangan gede nu leutik poho heueuh wel pikiran nu leutik heula kakara nu gede datang kok mau rumah tangga ti nol Pak itu baru ti nol aya ujug hayang gedong gede mobil gede mah jual we sawah kabeh kaji ngan gedong boga eueuh beas pan ripuh tuh nete taraje nincak hambalan ngaranna ge rumah tangga ari tangga naon taraje bener teu ujug-ujug angka 10 ti angka hiji heula tah godaan anak angka hiji angka 2 angka 3 angka 4 bakal terjadi na rumah tangga godaan teh halangan rintangan goda jadi di sapinata fa inal bahru amikun kitu cek ilmu syair rumah tangga teh ibarat lautan anu lega bari jero bakal loba halangan godaan ombak datang angin badag singkaruat lamun kuat kasenangan bakal terjadi disebut we sakinah jadi anu sakinah teh saha nu kuat dina nying hareupan godaan rumah tak ibu nu kudu kumaha lain loba kieu wae atuh ka salaki teh ieu mah balik pengajian gantian ongkos udut kamari dibere leutik teh yey bibirna teh bibir jeung irung teh kuat akur dibere duit leutik nah hikeun naon sakieu tong kitu dibere leutik tampak dibere gede alhamdulillah ta eta awewe alus ya aing meuni jangan kieu we ka salaki teh kumaha lamun ibu maot engke tungtung hirup hese nilep pan maot mah kieu si eta mah dosana kieu wae ka salaki matak maot teh jepret deui ngan untung lebe di dieu pinter nyokot duit 5.000 teu neuna nu katuhu jug nilep sorangan palebe ibu ge wajib tumarima kana pamere salaki deuk leutik tawa deuk gede kumaha narimana nuhun Pah lain kitu enteng teuing narimana ibu kana pamere salaki ku dihargaan ku dihormat ku ngajamin perasaan ku ancrup perasaan urang kana perasaan salaki capeun salaki usaha urang ngarasakeun kacapena datang salaki ti panyebaan ti sawah papageun lawang panto rengkuh atuh hulu teh cicing Pak urang carekan sedil atuh da rengkuh atuh sirah teh lain ieu mah jeung balat menang duit henteu geus eueuh kasolehan lalaki datang teh papageun lawang panto buka pantona rengkuh bapak geuning sumpi toong kesangna lu atlet kitu cokot jimpo puputon kemang kadaton buah kolbu ceungceuman jiwa teh kala kaseseurian akang teh hormateun abdi damaeun apri kacape kalungse sing jadi ibadah we lelah teh sing jadi lilah kitu atuh ceuk awewe nu pantes ngomong mah geus kitu gek diuk salaki teh dina Bang Barung cokot cai anu tiis kitu bae teh moki gula dikeun ka salaki pupuntenan punten bapak cai teh cai we teh gula gala acan seruput ku salaki diinum kajen cai teh tanpa gula nah kateu jiga nu amis atuh Pak naha nu amis teh lain gula budi ibu ka salaki
kajian nu dibikeun teh manis adi bunga cobrot mah rupina hoyong diseblok geus dibere cai bapak teu acan netepan mangga atuh gerak ka jamban anterkeun ka cai ieu anduk ieu odol ieu sabun ieu sikat ulah nepi ka salaki deuk mani kok tetengan ngan odol nya bah pan abah pisan nu kitu kamana cenah anduk peter keur digigiwing ucing kamana waduh ku budak keur dicorung sih deuk mani kitu matak loba lalaki anu maot di WC eta jangar beres mandi papa dengekeun lain sok kamarana karep aya keur dipapatahan beres salaki mandi papa gendai ku ibu parantos bapak atos tak ieu sarung ieu koko ieu kopeah kebutkeun sajadahna ku ibu dekul salaki salat tetep ku ibu ti kajauhan rasakeun kacape salaki cacak-cacak geus mandi tapi kesang bijil keneh tandana ripuh sa nempona ieu beres salat kuliwat ibu ka hareup nyuuh nalahunan salaki pok ngomong sing hade bapana tiba heula nepi ka ayeuna rumah sacan bisa nyugemakeun jadi salaki hampura ti luhur susup rambut di handap sibah dampal bisi abdi ngarungsingkeun omongan tekad lampah jeung perbuatan hampura bapana hampura ti samet ayeuna ka hareup urang silih pada omean punten sepuh ieu ceramah jero teuing matak olohok teh ku eueuh teh tak komo nempon tukang itu mah eueuh pisan kalau kaki nyebutnya nalika salaki geus bisa ngusahakeun merena pako lahir merena pako batin maka ibu wajib narimakeun lalaki tugasna merena pako lahir ayeuna pako lahir naon bu dunia imah pageuh baju weuteuh dahar sebeuh kongkorong boga gelang aya pan eta kahayang ieu mah kahayang ieu mah bapak kudu apal kahayang ieu tah imah pageuh baju weuteuh dahar sebeuh kongkorong boga gelang aya eta kahayang urang wujudkeun merena pakoh lahir kadua lalaki kudu wajib merena pakoh batin nah pakoh batin nu kumaha agama mah nah ngebocos wae kana TV jiga nu teu acan salat pameun teh kuat jiga teu acan wudu bapak nu kudu bawel ka ieu teh tau bah babelan sini nya ngan insyaallah abah nu dicakar cek abah teh engke mah kadenge ceramahna gerhana kaharti pisan magrib cek abah kumaha cek nini ti rahasia jadi panati ka aing ngadon burger teangan salaki nu geus bisa merhatikeun urusan akhirat nah bongan urang narima dunya jeung akhirat nah maka akhirat teh kudu dibikeun mah nah geus ngaos teh henteu wiridan nah geus wiridan teh teu tawasulan nah geus tawasul teh teu ngadoakeun papai papa itulah lalaki nu hade berarti geus merhatikeun urusan akhirat agama aya eueuh lalaki nu kitu elah teu dianggap bener eueuh aya saurang di antar diungan teh saha anaji kan teu percaya ka urang teh iya ah acan iya perhatikan agamana mah kamana ka pasar nah acing bet kitu mereketeng-tenggen terus atuh ku gamis kitu tah lalaki hade mana hati di jilbab kagok ulah kagok-kagokan jilbab aya kokod ku bapak bikeun geus ku anuk aing mah kitu teangan lalaki nu geus bisa merhatikan selain sabatas dunya tapi sabatas akhirat urusan dunya enteng teuing ibu imah pageuh baju weuteuh dar sebeuh kongkorong aya gelang aya baju hade enteng teuing ngan kabeh ditinggalkeun tapi akhirat nu langgeng abadi mata teangan lalaki nu geus bisa merhatikan urusan akhiratna kahartos kira-kira bisa narima mun aya lalaki gitu moal teu cek abdi kitu geura sok engke bapak adan subuh keun bae teu ka masjid ge ngalatih pamajikan Allahu Akbar gigireun pamajikan da yakin pat tajuk nyengor nah maneh masjid deukeut teradan di dieu kitu sidik urang mah lalaki teh wajib mere nyontohan boro-boro adana boro-boro komatna rukun syarat wudu rukun syarat salat lain kewajiban Ustad Iwan lain kewajiban Ustad Gopar tah kewajiban salaki ibu
Bahkan cek kuring mah teu kudu aya pangaosan kieu sebenarnya mun salaki jara di ustad kawih mah di imah. Asli, nah da kewajiban salaki teh mere nafaqah batin, tinggal ibu ka salaki tanyakeun. Ada yang boro-boro. Ya. Aduh. Tah, bener bah, sok. Geleneng we kayaknya bah. Ngan isuk abah di baeudan ku sararea. Bere nafaqah batin teh ternyata agam. Ibu wajib tumari. Nu katilu sodiki sing jalujur. Dina rumah tangga teh sing jalujur. Kaopat sobirin sing salaban. Kalima birul walidain sing alus ka indung bapak. Iya kikian modal saha di bapak. Budak mah ukur bisa mawa lalaki, lalaki ukur bisa mawa awewe, pan kolot nu hariwang. Lang kolot dulur gunukeun. Cing sugan maneh keur bobogaan cecekelan duit segala rupa. Iya anak urang geus aya nu nganter-nganter jalu ngaranna piraku rek diantep urang kawinkeun we. Tuh kudunan dulur-dulur pan ditanya, hayang naon hiburanana dangdut tabeuh pan tadi. Di mana tukang hiasna? Saha itu teh? Berarti apa? Dek saha atuh nu pangaosanana? Kolot nanya Pak. Sugema koncana dek sabeureji amih we 5 botan hiji. Atuh minyak gunukeun 35 teh. Matak lamun mere 25 teh rugi nu hajat teh. Matak urang mah engke jaga nu mere 25 mihna cokot 2 deui. Tong make 0 bisa kalian. Mana konca kudu kumplit ai mere saeutik roream teuing karugi-rugi. Lainnya lamun anu hajat kitu rada gelo nya. Cida. Budak jongjon budak teu mikiran. Ngan hampura. Lalaki kudu bisa usaha ngaikhtiarkeun nu jadi pamajikan saperti ikhtiarna inung bapak nyugemakeun nu jadi anakna. Ibu hayang baju kukolot dipamulikeun, ibu hayang dahar seubeuh kukolot diusahakeun, ibu hayang jajan kukolot disadiakeun. Tah pamajikan teh sabenerna dicokot ku urang teh urang nu kudu jadi wakil inung bapana geus dipegatkeun ti inungna dipegatkeun ku bapana seolah-olah kasarna kieu mak tong ikut campur urusan anak, pak tong ikut campur urusan anak, aya abdi maka abdi jadi wakil emak jeung apa matak di mana salaki geus teu bisa nganyerikeun, di mana salaki ngahoak sesentak, di mana salaki nganyerikeun, di mana salaki ngaruntageun boga hak inung bapa nyegah cabut cokot daripada anak urang ruksa. Kan we antep rek ditengeulan ge ku salakina rada gelo kolot kitu. Geus maot mah kabeh lieur. Ieu mah lain dina bab etana Pak. Ku salakina teh geus dicokot. Emak tong ikut campur, bapak tong ikut campur dina urusan kaduniaan. Naha geus hak abdi. Emaknya ka anak, abdinya ka pemajikan. Bapaknya ka anak, abdinya ka pemajikan. Tah urang teh jadi wakil inung bapana. Di mana aya inung neungelan? Di mana aya bapak ngagebugan? Allah, tapi nah aya lalaki nu neungelan jeung ngagebugan. Berarti lain wakil inung bapana, wakil nafsuna. Aduh. Nah ibu bebelenyehan seuri kunaon? Bari rurat reret ge. Kahayang teh kadangieun teh ku buok lalaki kitu teh hatena. Sabab ieu teh jasa indung, jasa bapak. Cantang tuh orang bisa mulangkeun ka indung. Indung bapak mau wani beak harta beak bana melaan anak. Aya teh anak wani beak harta beak bana melaan kolot. Indung hiji budak 7 nu 7 kapiara ku indung hiji, tapi budak 7 hayang miara kolot nu hiji. Can aya carita jeung sejarah. Keukeuh anak mah kurang jeung kurang. Ibu baheula sok aya nama komo atuh. Susu nusuk dibikin ka budak SGM pantet hargana teh 80 nu 45 kali 2 tahun sabungkusna teh 80 dikali 2 tahun geus sabaratus juta urang mereka kolot geus sabaraha kolot mereka urang ku cai susu eta we sementara hampuranya geus moal kapulang mata rumah tangga hayang alus dunya jeung akhirat. Nu terakhir nu kalima sing alus ka indung bapak asli ibu ada kalau dia maupun bapak aya keneh tara meta doa ka batur sieun kudu ngamplop
minta doa teh ka bapak we ayakeun Pak doakeun ka mana cenah maneh baros beres di baros kemasan gitu Pak cenah ku apa didoakeun sing hasil engke teh balik teh dus-dus wae mah aya Pak geuning eta hasil doa kolot atuh kumaha lamun teu hasil lain doa kolot teu diijabah nu hajat kurang persiapan aduh nah sadar yen urang teh kudu nyaah ka indung bapak ibu meuli sate 20 siki tah di dinya tah hareupeun Haji Anang meuli sate 20 bawa ka imah 15 di dahar mangan 5 inget ka saha ka anak otak abdi bieu tuang di dieu ngan saeutik nah inget ka bapak urang jadi tuh nah teu dahar di dieu deuk dibawa di dahar di dieu mah paling sate nyokot 2 dibawa mah pan 20 ulah nyebut aya-aya bari eueuh sok aya seuri nyaritakeun ieu teh bana udah mah ingat sejarah mun init-initan ibu init-initan bapak init-initan nanya ke anak hayang dikirim naon maneh ku bapak hayang dikirim naon maneh ku indung bener tuh Bu tah na abdi geus kolot ambura ka kolot loba tanya hayang dikirim naon sih teh Pak entong cenah Indomaret tutup Alfamart tutup ngalamun keukeuh maneh hayang ngirim ka kolot sa diberenakeun nu hajat cing teh arek cau wah cenah cau ti kamasan momo teu galede tah jadi nu leutik mah tong diasupkeun komo nu hese asak mah teu bisa meuyeum urang na gede kaburuk-buruk nu pantes we cau teh tah eta cing teh arek wajib wah isuk cenah di dahar ge jam 10 bari jeung cai enteh mangkana geus diomongkeun lamun eueuh pice capekeun wayahna neangan heula cing teh arek bolu heuh komo we nu buleud nu masagi duanana alain ieu mah keur curhat ieu mah keur curhat yen anak teh kudu alus ka indung bapak tak alusna anak ka indung bapak teh merhatikeun kadinya kitu tah ibu lain hayang dibahanan teu pisan-pisan hayang dibahanan ngan lamun teu nah anu hajat teu hideng teh aduh ampun teu kuat saha urang tanpa indung bapak urang alusna urang hebatna urang benerna urang gede milikna urang barak milikna urang deukeut rezekina urang hampura lain hebatna urang lain alusna urang lain pinterna urang lain cerdasna urang tapi jujur aya doa indung bapa nu nyarande ka Allah Taala anu ditumplekeun ka diri urang bener Bu matah hayang rumah tangga sakinah matah nu kalima sing hade ka indung bapa sok simpulkeun ku ibu simpulkeun merena pako lahir dunya merena pako batin agama sodikin sing jalujur sobirin sing salabar sodikin sing jujur birrul walidain sing alus ka indung jang nyai masih kene aya indung bapak wayahna kudu loba badami kat mun boga duit 2 juta sengsarkeun 200 bagi 2 100 ewang legedeut ka belah ditu legedeut ka indung bapak kitu tah anak nu alus mah da kolot teu hayang dikirim ku anak henteu ngan hayang lalajo anak babarenganana lain butuh duitna lain sok tanya ka kolot nya Bu kitu atuh lamun bulan hareup nah can barang bere kasih mamah kasih bapak sesakeun duit teh anterkeun ka ditu anterkeun ka dieu opat nu bakal ngadoakeun indung bapak mitoha awewe paingan rumah tangga alus bager ka kolot ulah juga ieu tah karek inget teh ayeuna euy matak naon ti bareto nyao geus kagok kana geus kolot tuh ulah dicarek nalika pamajikan ingat ka kolot nalika salaki ingat ka kolot ulah dicarek anggur bareng da moal matak beak sawah moal metak beak harta nalika urang ikeun perkara kanu jadi kolot anak ngabahagiakeun kolot maka Allah ngabahagiakeun anak mikeun milik ka kolot maka Allah nyadiakeun milik ke anak ngageunahkeun kolot maka Allah ngagediakeun anak ternyata surgana urang teh jujur tergantung alus jeung teuna urang kanu jadi kolot urang laras Pak tinggal kitu kapikir sok usaha singnya tong rungsing tong rudet ya masalah ki usaha galak timuru capeknya usahanya lieur
Cing bere kepercayaan salaki keur usaha ikhtiar teh. Gimana heueuh kieu can balik. Macet oneng. Macet lur. Macet 20 tahun ka tukang ge maneh telat balik teh beger. Eta awewe. Heuda Pak, nyingeurepan kaum ieu mah moal meunang Bapak. Nyage abah kumis badak janggot panjang. Dihoak ku nini. Moal sakali-kali doi. Iya we. Da ku Allah dihargaan pan ieu mah kaum ibu-ibu mah ku Allah dihargaan. Indung tuh. Umaha. Bapak mah darajat hiji, matak anger sahebat-hebatna urang ku ieu mah Pak. Aduh. Taluk. Da memorina terlalu gede ieu mah tuh. 20 tahun ka tukang dibahas keneh. Baheula ge basa telat balik 20 tahun beger. Tuh 20 tahun ka tukang dibahas keneh. Sabaraha giga eta memori kuat teuing. Jigana mah sinyal Telkomsel. Coba Bapak, ibu pasti ajeng salaki pasti ajeng pamajikan. Pertanyaan, nah memang salaki musuh ibu? Ya, mun ibu pasti ajeng salaki pasti ajeng pamajikan. Pertanyaan, nah memang salaki teh musuh ibu? Mun salaki ngamak ka pamajikan, nah memang pamajikan musuh bapak? Kudu sadar musuh nusanyana lain pamajikan, lain salaki, tapi musuh nusanyana ego masing-masing. Matak paingan cokolot kudu repok jodoh. Ayo repok jodoh teh kudu dihitung tina mimiti modal ge. Jumaah kudu menangkeun rebo. Da jumaah mah cai, rebo daun, pelakeun kana taneuh babari jadi. Kumaha mun kaholodoan, garing kabeh. Nu paling paur jumaah jeung jumaah teu boga beas jebleh duanana paeh keur ceurik. Komo salah sajeng salah sama kalau bapak saya ngaduruk imah. Lain ku eta. Lain. Kurumus nu tadi man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fidin. Jalma nu ngarti kana agama apal kana tugas jeung kewajiban salaki jeung pamajikan nu sacerewelena nu bieu dicaritakeun. Tuh. Gitu. Rebo jeung rebo, daun jeung daun dihijikeun. Aduh. Kalah lodoh. Rep pok. Ai rep ari pok. Ai rep jempe, ai pok ngomong. Salaki ngomong, pamajikan jempe, terpok. Pamajikan ngomong, salaki jempe, terpok. Iya mah ari hitungan alus kira. Ayo salaki ngomong, iya nong terwelang. Dek saha nu ngadenge cak-cak. Jadi repok teh silih dengekeun kana omongan masing-masing. Sabab musuh urang lain pamajikan, musuh urang lain salaki, tapi musuh urang tah ego masing-masing. Matak di mana geus beres pasea sok nanya. Ari urang masih kenal. Kumaha coba majikan? Nyau. Nyoba. Di mana geus pasea lamun nanya, masih kenaon sebenarnya? Sare jeung urang keneh, dahar jeung urang keneh, sagarupa jeung urang keneh, tapi rudet jeung rungsing masih kenaon. Lamun lain ego. Matak cekolot ge kudu pisah heula. Mun kerudet rumah tangga teh pisah heula. Lain artinya misah kabur. Lain pisahkeun ego masing-masing na heula. Pikiran heula aya naonna awak aing. Ceuk itu aya naonna awak aing. Tah geus tepung kakuranganana pek omongkeun abdi geus nu lepat. Ceuk salaki urang nu salah. Duanana silih ngaku kana salah jadi bener. Matak jelema salah ngaku salah jadi balener. Jelema bener ngaku bener. Ego pasea Pak. Palingan dina agama loba pasea da ngaraku bener wae. Urang nu bener mah masjid hiji eueuh da asa bener kabeh. Padahal ku teu ngeusian masjid saralah kabeh. Aduh, kunaon abah kigituan? Satuju apa teh? Oh, teu keun bae. Kumaha? Nu balik abah. Abah teh pernah ngalajo gitu di masjid aya limaan. Tinggal opat pan abah henteu. Pang bayuna ingkar. Ya bayu sabaraha tahun? 82 merdeka teh 80-nya. Berarti 43 44 45 kapan merdeka teh? Berarti abah kalian 43. 82 abah teh Yuswa teh heupan merdeka teh 80 tahun. Nya merdeka teh 45 berarti abah 43.
kalahiran Batilu keur zaman Jepang nya bah. Paingan abah tadi Kaligata Garobai. Da soreng gaulna jeung Jepang mata ke tadi ngawangkong heula kan. Tadi cing teh bah hari tadi abah nuang naon capcay. Cing teh barudak sok meuli naon cuangki. Si abah mah bahasana teh Jepang paingan atuh ipat doang. Cing teh di pamajikan abah lamun sare tibra ngacay. Cing teh lamun lampu parimnya 11 peuting abah sok nyenget naon cempolong. Cing teh abah ngukut kelenci ngukut naon paradna sintrong. Paingan pinter bahasa Jepang abah da abah mah nya. Nu abah. Jadi nu ka masjid teh 5-an. Baru mah yakin RW bakal ngontrol. Ai abah ngabiwirang. Agen bae da abah mah tokoh di dieu 82 mah wajar RW teh budak ngora, abdi ge budak ngora, Ustad Iwan ge budak ngora. Kekeh sapinter-pinter budak ngora muakal eleh pangalamanna ku kolot, matak tetep nu kudu dihargaan mah lain ijazahna, lain S1-na, lain S2-na, lain pidatona, lain ceramahna. Tah pangalaman hirupna. Ya bah. Jadi abah teh guru abdi. Atau rek bapak atunya abah teh bapak abdi. Ari anak mah aya wajar barang pentak ka bapak. Jadi sakedeung deui abdi ceramah ngeusan, naon we atuh bah bahankeun ka anak. Mencek kumaha cek abah, teu sudi aing mah ku anak hayang menta wae. Allah, ampun ya Allah. Birrul walidain sing alus ka indung bapak. Ibu ngeusan nyeri suku. Nangtung lila ngucur atuh ah. Tuh, geus bijil deui. Ah? Oh, terus lamun geus nyaho deuk naon? Deuk nempo, deuk mere, deuk naon, deuk naon? Oh, ngadoakeun, abdi ge ti bareto ngadoa teh. Katuj peso di Majalengka di rumah makan. Sok atuh ari hayang nyaho, mah nya sok atuh. Takara sapanjang ceramah eueuh nu nanyakeun bab agama, nanyakeun ku naon bareuh ieu. Heug atuh deuk dijawab. Kunaon sampean bareuh gitu jawabanna kata jos pesok. Mana di Majalengka. Keur deuk wudu, kaluar tina wudu aya kekeset, aya pesok kata jos kitu. Tah geus nyaho kitu deuk naon. Kumaha? Na teu ka ciri tadi abdi ingken. Nyeri kan. Cek dokter mah ulah nangtung, ulah loba gerak, cek dokter. Dari dia kan centil, diberi kursi itu hoream, kursi pengantin itu hoream. Oke, akhirnya mah pengantin sing sakinah mawaddah warahmah. Atau ibu ramana da kikian teh harta loba apa nu dikaluarkeun teh sing kagentosan deui ku Allah Taala. Ibu ge sing sarehat, sing paranjang yuswa, parek milik, deukeut rezeki, anggang balai. Bapak Ustad, Bapak Kiai, Bapak Ajeng anu aya di tempat ieu sing barokah ilmuna, sing salamet dunya jeung akhiratna. Sanajan urang anggang tapi urang deukeut silih doakeun sanajan tika anggangan, muga-muga di akhirat sing babarengan dina sawargana Allah kalayan syafaatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakitu nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana paralun anu kasuhun meninggalin di pamrih hampura anu kateda luhur saur teu ukur sabda nu teu ungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria lampana kasalamatan lawangna kabagjaan kembang sinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka. Aku lu qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.